Mitra nu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng mangja ngaturkeun nuhun kasugri kaum dangu di mana ayana nu sami-sami ngabandungan dongeng mugi-mugi dongeng-dongeng di mangja ofisial tiasa katampi kalayan kabingahan. Ayeuna para mitra teu karaosnya dincak bagian ke-65 we nya sabada mangja namatkeun bagian ke-64. Margi sadinten 2 kali upload enjing tabudalapan enjing nu mangina tabudalapan wengi. Kitu we rutin para mitra sadaya rutin dongengna. Tapi upami dongeng anu paros tamat aya di playlist ku mangja sering disebatkeun. Ka wargi-wargi nu teu acan oe subscribe sareng loncengna ditoel subscribe-na nya. Nu bade ngabagikeun mangga, bade komentar mangga, atuh like-na ditoel mangga nuhun, mangja ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mangjaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Dongeng nu judulna Neangan Bapa, karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-65. Mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan carios nyambung ieu urang teraskeun Mangjaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun Neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ke-65 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-65. Sumangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng. Kumaha dongeng salajengna sabada harita Anggara dionang ku si bewok pikeun datang nginum-nginum. Para mitra kaum dangu, Anggara ngahuleng ngadenge kitu mah kudu kumaha carana. Lantaran nginum lain nginum cai enteh dadu dimaksud ku si bewok mah nginum bir atawa arak. Tapi Anggara teu kumeok memeh dipacok, perjuangan memang berat perlu aya pangorbanan. Nuhun kuring tangtu datang. Syukur pisan. Ta eta lalaki langit lanang jagat karana. Geus kitu we. Kadi sote akang rek nyokot bedog. Kening nancep kene di tempat hartina taya nu mahi ka akang. Cek si bewok bari tuluy ngaragamang kana bedog. Nu ti kamari nancep keneh dina meja taya nu ngaganggu, taya nu ngaharu biru. Anak buah menceronggep si bewok nyekel perah bedog barang dicabut teu uget-uget acan pageuh mending ngonci. Si bewok ngarenyag beungeut geuneuk tapi can loba omong. Manehna ngerahkeun tanaga sagemblengna. Tapi bedog anger teregrog-regrog pageuh kawas nancep dina beusi. Ramjado. Kunaon bedog ge ha? Aya nu ngajago kitu. Si bewok kakara sadar yen bedogna tangtu aya nu ngaheureuyan. Purileng panona ka Anggara, purilah ka Mang Dampa. Tapi ka Nyi Saerah mah diliwat atuh Nyi Saerah samamana teu beungeut si bewok. Ngapalkeun keuretan beungeutna tetela beuki apal. Najan balaku bulu oge tetep kagambar keneh. Rahuh Nyi Saerah narik napas bari ngupat dina hatena. Sidik ieu nu ngabinasa kolot aing teh, bari tuluy kekerot nahan amarah. Tapi can wani ngayakeun tindakan sabab geus boga rencana nu leuwih asak. Budak muda, saha ngaran sia? Si bewok molotot. Bari kekerot sabab ujug-ujug boga rasa tangtu nu ngaheureuikeun bedog teh Anggara. Ngaran kuring mah asa moal aya hartina pikeun Andika, naon perluna make nanya ngaran. Lain perlu duit Andika teh. Anggara malik nanya ka bewok. Goblok sia. Kala malik nanya, saha ngaran sia ha? Aing perlu nyaho deuleu. Nu ponok nu panjang. Oi. Nah, gablek sabaraha meter ngaran teh? Makin nanya nu ponok nu panjang sia ha? Heubeul nu anyar. Kala beuki ngaco sia. Ari ngaran sia diganti unggal minggu. Make jeung ngomong kitu. Jan teuing teu butuh mah teu kudu omong. Si bewok eleh deet pok ngomong menta nu anyar cenah. Dijawab ku Anggara can diresmikeun bari nyerenge. Cana sia. Nu bola tuh? Geus teu dipake. Hayang di kieu ya. Si bewok bewak ka parasaranana. Beak kasabaran hiuk peureupna nyamer kana gado Anggara nu keur silah tutug deukeut tihang. Teu incah timbang ngagilek saeutik buat peureub milepas cedak kana tihang keuna pisan kanu mas pasagina. Kuak si bewok ngoceak leungeun kekerepengan maklum atuh para mitra. Ningang kana tihang pas pisan para mitra pelebas seukeut nu pasagina. Waduh, kurang ajar sia. Kunyuk. Kurang ajar sia.
Ke rumah sasalah kuring menonyok moa ditonyok mung. Eta mah salah sorangan atuh bet nonyok tihang. Kurang ajar, dipencit sia ku aing. Si bewok poho. Leungeun harita ngajewang bedog anu nancep dijamret disakalikeun tapi kalah ngungkad jelemana bedog mah teu regrog-regrog. Puguh wiwirang di kolong catang si bewok teu becus nyabut bedog-bedog acan keur kitu pok Mang Dampa milu nyarita. Bewok ulah kasar kalakuan teh euy, mun eling kasar kadunungan dewek. Dewek mau datang ke tempat main, rek indit ayeuna we, rek nuluykeun lampahan. Si bewok ngahuleng. Manehna asa diingetan tugas manehna cicing di Cilentah lain ngayakeun riributan. Tapi meres duit urang lemur, pikeun ngakut ka tempat gegedugna. Akhirna si bewok leler amarahna pok ngomong ka Anggara. Ujang, saha ngaran? Cik atuh bejakeun ngaraulah riributan. Ngaran kuring mah Anggara. Tah, geuning teu matak pohak nyebut ngaran mah. Da ayeuna rek nanya saha nu ngaganggu kana bedog akang. Wah nu ngaganggu mah tak aya di dinya kitu waranieun. Rek niat ngaganggu mah kamari wae tuh piceun kanu bala naon hesena. Da ku akang itu ditungguan. Si bewok ngahuleng deui bae. Manehna asa kasedekeun omongan tapi aneh. Da bedog mah tetep teu beunang dicabut najan ngerahkeun tanaga keukeuh teu beunang dilalir ret ka anak buahna. Dak. Sanu bisa nyebut bedog akang? Si Nenah dipasrahkeun ka maneh. Kop keukepan samibu. Anak buahna goyang silireret pating serengi. Harita teh kabita ngadenge kitu mah lantaran geus pada nyaho si Nenah cocoan si bewok. Nu memang kasebut pangmoherna, pangdemplona pikabitawi. Can aya nu wani ganggu da dihep-hep ku si bewok. Kuring kamu Kang, si Ocen tuluy ngadeuketan kana bedog. Gep dicekel pageuh dicabut disakalikeun badan beunang kala kahitut. Keur baturna sareuri si Aki tukang warung nepi ka ngacai bakat ku panuju. Si Ocen mundur sor saurang sarua masang aksi. Nanggap enteng kana pagawean tapi nepi kaluut leet kesang. Tetap bedog mah nancep dina meja jeung anehna meja teh pageuh deui padahal mah nenyo sareatna mah geus bobo moal burung ancur sakali ngajejak oge. Anak buah si bewok mapai saurang tapi ukur ngadu hitut. Tanaga dibijilkeun kabeh perut-perot tina knalpot. Bedog mah teu kaulah ubah-ubah acan nu akhirna sarerea bengong si bewok bingung. Wah, kajeun bedog loba keneh. Keun eta mantep euy, urang balik euy. Dak, teu kudu loba pikiran euy. Leos si bewok indit dituturkeun ku baladna. Anggara jeung baturna pating serenge, ku sakitu ge geus kaukur kakuatan si bewok ukur dina hahaok jeung polotot. Tanagana mah beye pramitra, lir ibarat peuyeum beye, kasaktena eueuhan pisan. Hehehe. Aki mah karek ayeuna nenyo si bewok meng peos bari kumisna lempes. Biasana mah sok jatreng bari renge. Taralat nulak canggeng Ujang. Cek si Aki tukang waru. Keun wae ki lah, sina karasaeun. Ayeuna bedogna geus dilapurkeun, cabut teh nya ki lah lumayan parantina rokan suluh. Wah. Aki-aki ku mampu nu jarago ge ukur hitut. Sepuh mah teu hayang kata ngaros wae cabut ki. Si Aki panasaran ragamang kana bedog gep dicekel. Memeh ngabijilkeun tanaga musirkeun heula perhatian. Rasa jeung pikir ngahiji da hayang nyabut bedog. Geus kumpul tanaga dicabut disakalikeun bolonyon teh beunang teu sakara-kara meh we jadi tijengkang. Yo, geuning beunang ieu. Si Aki atoheun. Horse si Aki menang si Nenah. Saminggu ki lumayan haneut. Wah, Aki ngora deui euy, cek Mang Dampa bari emprak. Atuh nenyo Aki bisa nyabut bedog teh. Naon Ujang dedeng nyan teh si Nenah bagian si Aki? Ninina nyerenteng ti pawon meuni curinghak ngadenge kitu mah. Wah, dijenge teuing heureuy si Ujang mabalinya oge. Kami mah ya moal babarenjen rumah sageus reyot. Teu wani merangan si Nenah mah kajenjing mundur we. Wah, api-api sia. Si Nini jebi tapi si Aki teu amek. Kalah nyerengeh seuri sok bedog mah ditunda dina meja. Geus Aki Nini lah ulah seur saur anggur mah ampihan bedog teh lumayan paranti kudah kadek. Meuli moal meunang saanu, cek Anggara Daryanaker. Heuh, nah atuh bat aneh teuing ku si bewok teu kacabut ari ku aki-aki anu pewot beunang. Ulah sok ngahina sia kami mah lain aki-aki pewot ku maneh deuleu. Tema si Aki bangun reus. Nya kolot ku saha sia deuleu? Oh, nya kolot ku saha nya? Si Aki kalah ka nyerenge pramitra. Kop karita teh kana bedog.
Tuluy dilelepkeun tukang dongdang ari sinini ngaleos deui ka deukeut habu nuluykeun popola. Ngagoreng ngecomro keur jualeun. Mang ayeuna geus meujeuhna digawe. Jung neangan heula kertas sing loba sakalian wadahan kana karung. Guntingna nginjem ka nini moal burung bogaeun lah. Sun aduh ayeuna da jam sabaraha jang? Kana dahar wae mang engke atuh da geus rada beurang. Penting sanguma tuh jang. Tapi nyalah engke we nya. Mang Dampa singkil. Lewas init rek neangan kertas bari sakalian nempoan kaayaan di lemur Cilentah dina beurangna. Ari Anggara jeung Nyi Saerah jongjon ngobrol di warung. Sakapeung sok ditimrung ku si Aki atawa si Nini sakapeung jebul nu jajan. Aya oge rada lila rutamana mah nu reureuh sabada ngalakonan leumpang jauh. Kira-kira pukul 11 kurunyung Mang Dampa datang manggul karung nu dieusi bangkarak. Kubrag dina bangku rahuh narik napas jero kesa ngucur. Kumaha hasil Mang? Alhamdulillah babari jang. Menisuk sok marere duka sieun duka nyaan ikhlas merena. Da teu kudu dua kali ngomong jeung teu tatanya. Itu ieuna langsar lah pokona mah. Beres kitu. Mang Dampa bungaheun. Syukur atuh ari kitu mah tu kajerokeun sina dikuntingan ku Nyi Erah. Mang Dampa ngagugu eta kertas dibawa ka jero. Ditarima ku Nyi Saerah nu geus nyekel gunting. Prak digawe ngadelu ku sorangan da gunting nangan hiji. Kertas kanggo naon teh Den? Hiji lalaki nu keureuh tumanya. Kanggo mungkusan wajit mah. Bade diajar walantik lah susuganan aya batian. Temal Anggara kapaksa ngabohong. Oh kitu nuhun atuh jang. Mugi-mugi sing hasil. Nanging di lemur mang mah sok nganggo kararas atawa rapi cangkang jagong. Mun eta oge nanging kararas tara seueur kieu atuh da cangkang jagong. Langka deui mah peda seueur kertas we lumayan. Mohon atuh. Naon we nu digunakeun nya? Sajroning kitu si Aki jeung si Nini teh sanyana mah can pati ngartieun. Narek naon nu dipilampah ku Anggara tapi teu warani tatanya daeraeun. Jeung deui teu hariwang da geus puguh, Anggara jeung baturna lain jalma jahat. Gancangna carita para mitra sadaya. Panon poe beuki ngulon waktu nyerelek bae. Nu akhirna panon poe surup dijajabkeun ku reangna sora tongere. Jaba manuk meuni recet hayam jago raong kongkorongo. Harita Mang Dampa keur meresan kertas nu meunang ngaguntingan rubakna sarua jeung duit nu puluhan ribu. Sabada rengse salat magrib Mang Dampa asup ka kamar Aki jeung Nini. Nu tangtuna ge menta idin heula kanu bogana kertas nu meunang meresan ditunda hareupeunana. Diwadahan kana karung geus kitu mah Mang Dampa ngajemprak sila. Menekung mujas benti menta idin ka guruna. Rek ngajalankeun pangabisa ngarubah kertasina jadi duit. Tangtu anu duduitan lain duitnya anda ukur katenyo sagebrehan unggul. Kawas geus kitu kuduna kaayaan Mang Dampa diijabah sanggeus ngerahkeun pangabisana, ngetrukeun wawasena, Mang Dampa beuntak bari narik napas jero ragamang kana jero karung. Ngarabu kertas diilikan lalaunan breh duit meuni jaleger sidik lain ukur tetenyoan. Alhamdulillah. Geuning matih keneh jampe aing teh. Nuhun ilmu anjeun matih keneh wigana. Gerentes hatena muji ka sobatna. Nu mere eta ilmu ka manehna. Kojengkang kaluar ti kamar karung mah teu dibawa. Gek diuk gigireun Anggara nu ngariung jempe can aya nu waninanya sabab Nini jeung Aki ge araya di dinya. Kumaha Mang hasil? Alhamdulillah jang. Doa Mang teh dijabah. Ilmu ti hiwigana lah. Matihnyaan lain bobohongan atuh. Mang Dampa marah mai syukur atuh. Ngawadahan kana koja sing pinuh ngarah urang ulah aya ka kurang. Bada isa urang init kana tempat main. Urang ngaroro duit banar. Teu beak sapeuting tamahan sapeuting deui mun perlu saminggu sakalian. Mangga tapi kumaha carana jang? Wah dibejakeun bising kecak bodas. Kumaha kuring we. Ngan syaratna engke Mang kudu bener-bener nurut kana omongan kuringnya. Beres lah. Mang bade taat kana parentah. Netepan Isa bade ka masjid deui Kang. Cek Nyi Saerah kantenan atuh urang kali tu we. Pan tadi ge geus janji ka Aki Sukri. Hender ka ditu deui tah ayeuna duit titipkeun ka Aki urang ka masjid heula. Mangga. Nyi Saerah nitipkeun karung nu eusina duit ciciptaan. Geus kitu beral miang ka masjid rek ngalakonan heula salat Isya. Barang joal ka masjid Aki Sukri mah geus ngadakul wiridan meuni husu. Neneda kanu maha kawasa sangkan lembur Cilentah di tangtayungan. Dijait tina katunggaraan.
Sanggeus nincak wanci ngong anggara adan, sorat tarik tapi halimpu melas-melis matak nyerep kana ati sanubari. Urang cilentah ting rarenyag sabab geus lila tara ngadenge nu adan. Ayeuna kadenge deui loba nu kumajot hayang ka masjid tapi ras inget kana ancaman si bewok. Nu akhirna ukur pating gerendeng nemala nu adan. Tuluy sarolat di imahna masing-masing tapi nu tara mah anger we tara teu inget kana kawajiban. Teu ngarti kana naon-naon nu keur tumiba ka lemurna. Majarkeun teh cenah tara panasan cenah tara salat nu para mitra. Aya deui we para wargi tara panasan cenah ngilu salat. Deuh nepi ka kitu eta golongan si bewok para mitra sapara kanca ye. Golongan si bewok majarkeun tara panasan cenah kana salat kitu. Ya golongan si bewok para mitra. Jelema teu beres. Aduh batur mah aduh. Ngadang nu adan teh mending ngaleket teh para mitra rarasaan mah aduh meuni leutik pisan urang dibandingkeun jeung ka kawasan Allah teh kitu para mitra sadaya. Nah atuh si bewok majarkeun aing mah cara panasan cenah kitu. Dasar si bewok para mitra. Mangga urang teraskeun. Rengse salat anggara ngariung heula sakedeung jeung Aki Sukri pok anggara nyarita. Ki isukan tepungan Pak RT catatkeun jalma-jalma nu kahirupanana ruksak pisan alias masakat kurang hada-hadaheun. Insyaallah kuring ikhtiar pikeun nyumponan pangabutuhna, moal loba memang tapi lumayan lah keur ngaganjel-ganjel pangabutuhna. Dugi maksa ujang teh bade kumaha, nah bade dibagi artos? Aki Sukri olohok asa teu pati percaya. Can bisa nangtukeun ki ngantang tu bakal aya perelekna, duka naon buktina mah kumaha enjing we. Mangga jang ku Aki didugikeun ka Pak RT. Nanging Pak RT na da nu bade dipaparin kumaha? Mana nu bade dipaparin? Pak RT mana? Sadayana we sabara RT di lemur ieu. Oh, suur jang opat RT. Sadayana tepungan ku Aki enjing bade asar kempel di dieu. Di masjid. Aki Sukri bangun teu percayaeun. Nah, jika nu kaget ki. Lah, ku Aki kitu disanggemkeun mun aya nu wani lahalo ka masjid alamat cilaka ujang. Abdi geus 2 wengi sok ka dieu geuning teh naon-naon. Aki Sukri ngahulang. Da memang nya ka anggara mah geuning teu aya nu ngaganggu, teu aya nu ngaharu biru. Nah atuh ari kanu sejen Aki Sukri teu ngomong deui kapaksa ngagugu ka anggara. Sanggup ki? Sanggem jang insyaallah sanggem. Tak kitu aya namanya mangga urang sami-sami miang. Margi abdu gaduh rencana wengi ieu. Mangga atuh ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuluy sasalaman ju turun ti masjid. Aki Sukri ka imahna ari anggara jeung baladna maruru ka warung Aki. Barang jol geus nyampak si Tegar nu geus lila ngadagoan. Heuh. Tanginas geuning Kang, pilih ka kanu jang kumaha wengi ieu. Bade ka ditu, ceuk si Tegar bangun panasaran. Tang tu arek mah. Yu jeung akang sekalian. Saksian kuring rek diajar main. Ceuk anggara bari gek giuk dina bangku. Akang batu siap kan mios. Beres atuh ari kitu Mang Dampa singgil Mang Dampa, badog ulah tinggalin ye. Kitu deui nya erah sing saringket bisi di ditu aya itu ieu. Bisi aya siku si bulu-bulu, mau ngamuk gajah mata, aya galagah kancana. Urang kudu sayaga ti ayeuna ngan omat samemeh ngarinum heula. Samemeh ngarinumnya nginum heula minyak letik sasenok sewang. Kamu naon jang? Mang Dampa heran. Lah tong loba ting tatanya sok jalankeun mentakan ini. Taya nubaha ka asup si Tegar menta minyak letik sasenok sewang. Lak diarinum karasa ngegeleser kana tikoro. Nyi saerah rada meureuh deui meh-mehan biji deui tapi dikuatkeun. Ngarah teu jadi mamala. Sanu nya kartos jang? Ceuk Mang Dampa. Keun duit mah kukuring. Ulah kumang bisi teu aman. Mangga mang mah sajang ngiringan we. Anggara nyokot duit sakoja. Di sorenang meuni menod sanggeus amitan ka Aki jeung Nini bring arinit ngajugjug ka tempat main. Mang Dampa pangheulana ditema ku Nyi Saerah diiringkeun ku Anggara, ari si Tegar ngawal tukangeun. Teu kacatur lilana di jalan srog ka hareup tempat main. Di kajauhan geus katenyo lampuna ngemprai harita teh para mitra. Atuh puguh we, di warung loba jalma meh unggal meja eusian, taya kursi nu kosong pangawal pating jaligra, nyarekelan bedog anu nyarekel bedog matak paur. Srog Mang Dampa ka hareup lawang, bareng jeung kitu jung aya nu nangtung horeng si bewok nu geus lila ngadagoan. Pok nyarita meuni bedas hayang kadenge ku sararea. Para sakabeh sadere kabeh, bagja temen nu ditunggu-tunggu geus datang, tuluy pesta, ieu urang samut ku sararea bagiakeun tamu agung. Keur surak di barungku keprok. Awewe bangor ting seleuneu ka hareup mapag Mang Dampa jeung Anggara.
Tapi tayan wani kurang ajar ukur manggut kumelis nyi saerah rumahu. Dadana panas teu panuju nenyo kaayaan kitu. Tapi nyabar-nyabar maneh. Da keurem nete taraje nincak hamalan kabeh ge diatur ku Anggara pikeun ngaburak-barik eta tempat. Mangga lalingi heula, keun main mah gampang. Nu penting kumbira heula tutuangan tutuleuteun. Mangga karinyanak teu kudu mayar. Cek si bewok bisa pisan ngolona. Ngan untung Anggara jeung baladna tetep ayem. Gek dariuk dina korsi nu geus disayagikeun. Para mitra kaum dangu, harita dina meja ngabarak kadaharan rupa-rupa. Inuman sababaraha botol rokok ge aya, malah aya rokok siong sagala rupa mun diudud ka ambe bau siluman. Para mitra, aya sok emut rokok siong deh. Waas. Aya caritana aya dongengna kieu para mitra. Rupina ieu aya siong sareng siluman orang wetan ge para mitra. Harita teh juga zaman bari ngalepus we di zaman ning rokok siong para mitra. Rupina ka ambe ku siluman teh wetan, na atuh kurunyung siluman marukana mah dionang. Barang katingali keur di zaman eta nunjuk ngalepus siong teh. Na atuh siluman teh jol nyarita. Waduh, modul wae ngodang aing. Wah, ieu mah ieu. Ieu mah siluman Mas Manor. Ngarang teraskeun urang mitra. Jep sarerea jempling Anggara can ngomong kitu di baladna pok deui si bewok biantara. Para saderek sadaya, Jang Anggara tamu kahormatan urang bade nyangreudkeun tali mimitran jeung urang sakabeh. Jang Anggara jago main, jago nginum, tah ayeuna urang samut, urang bagiakeun. Urang pairan ku urang, tapi mun eleh tetela lain jago tapi bikang. Si bewok lelengahkan nu sejen ngaguruh jeung seurikeun. Heab hate Anggara panas, tapi nguat-nguat maneh sangkan tetep ayem. Nyi saerah mah ngareret pok nanya ngaharewos. Kang kumaha ieu? Akang nu tanggung jawab. Perlu nginum, wayahna kudu nginum. Moal naon-naon, keun akang tanggung jawab. Perjuangan memang. Ieu perjuangan. Urang teh santeuna bae. Kudu ngayakeun pangorbanan. Haram Kang bisi mabok ongko. Lingkungan maksa. Kayan. Urang keur dijepit. Jadi wayahna sing rela nurutkeun ka hayang si bewok. Ayonan sekalian. Urang keur berjuang, era kade sing waspada. Nyi saerah ngahulang manehna bingung naha kudu digugu atawa ulah. Akhirna ras inget tujuan manehna hayang ngaringku si bewok sapara kancana. Pikeun males pati nagih hutang kolotna akhirna nyi saerah nekad rek nurut ka Anggara. Jang Anggara, sok geura tarimakeun. Tuangeun geus nyampak, inuman geus sayagi. Hayo ulah asa-asa. Mangga nyangakeun mangga. Si bewok seuri kop kana soloki golok-gok nyecikeun inuman. Sor ka Mang Dampa, sor ka Anggara, nyi saerah jeung si Tegar. Nu sejen tup-top kana botol inuman geus kitu jung narangtung. Ngaguruh paloba-loba omong, gero si bewok ngomong deui. Demi sobat anyar, demi Jang Anggara, hayu nginum babarengan. Urang hormat tamu agung, urang hormat tamu utama. Hayu. Leguk si bewok nginum. Nu sejen sarua pating laleguk cakakak seuri mending ngaguruh matak bangreung. Ari Anggara can nginum, inuman ukur di pelong kitu deui baladna. Nenyo Anggara can main nginum mah teu aya nu wani. Anggara, lamun teu nginum heula main moal tulus. Tukang dadu moal daek maju, teu aya pilih ku anjeun. Rek milih nginum tuluy main, arek milih balik bari mawa wilirang. Mungkin kuring teu nginum moal Anggara sawilirang. Tapi anjeun bakal pada ngajebian, pada ngajejeleh. Dijejeleh ku alatan teu kuat nginum moal matak sedih. Mun kitu anjeun banci, ipis purih. Taya ajen di dieu tempatna. Lain jago teu kuat nginum-nginum acan mah. Ayeuna pilih. Mun daek nginum hartina salamet sarta bisa milu ngadu. Tapi lamun teu nginum ulah nyalahkeun ka akang sarta ulah kadung kena. Ngancam? Lain ngancam ieu mah aturan di dieu. Ngadenge gunem catur Anggara jeung si bewok. Nu araya di dinya menih saheng seuri ngahina aya ge nu ngomong matak panas kana hate. Ngan rata-rata ngajejeleh malah mah aya nu nyebut ngeplek jawer nganar jangjang, aya nu nyebut lain lalaki. Bari Anggara kuat ku nu ngomong kitu mah tapi ras inget manehna kudu bisa ngabongkar usia si bewok sapara kancana. Naon sababna lamun digerebeg ku nu wajib sok ngiles? Kamana inditna? Kamana leosna? Nah boga aya aji halimunan atawa boga jalan nu dirusiahkeun.
ieu ku Anggara can kapikir sarta moal kapikir lamun teu ditaliti dina nalungtikna. Mun ayeuna ditaragal ku kasar Anggara sanggup najan kudu ngaleburkeun sakabeh oge tapi pasti amruk, tapi rusiahna moal beunang. Sarta duit nu geus asup ka bandar moal beunang, urang Cilentah moal katulungan mangkani geus janji ka Aki Sukri. Yen isukan rakyat kudu kumpul rek dibagi duit, jadi mun main dibatalkeun cilaka bakal wibirang. Sabada mikir kitu Anggara kapaksa ngelehan maneh ngagugu heula kana pangajak si Bewok. Bewok, kuring tarima eleh. lain eleh. Mun wani nginum eta jago ngaranna, mun teu nginum eta eleh. Ayeuna rek milih mana? Milih nginum lah. Jago ngaranna. Ayo. Si Bewok teu weleh seuri bari lalengakan. Nu sejen leuwih rame ari Mang Dampa jeung Nyi Saerah ngarenyag teh sangka Anggara bet milih nginum tapi teu wani baha. Leungeun Anggara ngeleper ragamang kana wadah inuman saumurna can pernah nginum inuman model kitu. Karek nenyo ge harita sarta kudu langsung diinum. Anggara nguat-nguat maneh leguk diinum. Beak sakali nengak Mang Dampa nurutan Nyi Saerah ge nurutan. Keresurak jeung keprok ari si Bewok kawas nu nyungkun. Kana botol inuman golok-gok nyician nu Anggara. Mang Dampa jeung Nyi Saerah malah si tegar sakalian. Nu opatan si direret sok sieun mabok tapi lek deui nginum nu sejen mairan ngarinum karek tilu saloki geus aya nu ngeuleuweung. Nu tadina seseurian jadi ngawak-wak ngomong teu puguh ngacacang bari tutunyu. Boneng, nu babok alungkeun ka balong we, cek si Bewok. Mangga Kak. Jawab nu ngaran Boneng kep kanu keur mabok ditewak dipaksa dibawa keluar ku jubar dialungkeun ka balong. Cilaka mun urang mabok dialungkeun ka balong, Kang. Cek Nyi Saerah bari ngareret ka Anggara. Tenang, urang ayonan si Bewok. Si Bewok ngareret ka Anggara nu geus beak 2 saloki. Tapi can kata tara aya tanda-tanda rek mabok tetep ayem jeung teger. Golokok deui tambahan, leguk diinum, anger teu regrog-regrog. Ari nu sejen geus tambah deui nu mabok beuki loba pating jorowok, pating gudubug aya ge nu ngalengak nyang saya dina kursi. Si Bewok ngahuleng lantaran nenyo nu sejen geus pating golepak mabok. Ari Anggara jeung baturna bengras keneh teu riuk-riuk jigana teh. Kumaha atuh para mitra si Bewok? Si Bewok panasaran harita golok-gok deui bere lek diinum. Anger teu aya tapakna nu sejen geus teu kabilang jumlahna teuing sabaraha urang nu mabok. Diakutan ka balong digubrus-gubruskeun ka balong. Tungtungna si Bewok ngaku eleh gek diuk dina kursi deket Anggara pok nyarita tenang. Akang rubasa eleh ngaku kana kadijayan ujang. Ayeuna geus bukti urang saparakan ujang saparakan kuat. Song ngajak sasalaman ku Anggara di tampanan. Bisi panasaran keneh mabijilkeun kabeh inuman di tengah ku kuring kabeh. Anggara nangtang. Cukup. Akang geus ngarasa yakin ujang memang kuat. Ujang batur akang. Yuk, ayeuna urang ka ruangan tukang, urang nuluykeun hanca kamari. Kitu cek si Bewok teu wani ditangtang kitu mah. Lantaran manehna katempuhan kudu mayar mangkaning duit dijeujeujeuh da kudu setor ka gedugna. Nah, ayo atuh kitu mah. Anggara bungaheun tetela manehna bisa ngayonan si Bewok. Nu leuwih atoh baladna taya nu coceng, najan digejer ku inuman ge para mitra teu aya nu mabok malah tetep seger. Aneh geuning teu mabok urang teh Kang. Nyi Saerah ngaharewos ka Anggara. Nu mata kula sieun teuing sing percaya kana kekuatan diri pribadi. Ulah percuma diwarah ku Aki teh atuh, temongkeun di dieu. Nya ka hartos tapi si Tegar jeung Mang Dampa ge kuat. Maranehna ge geus tuman moal kawas urang. Sabot silih harewos nu sejen geus paheula-heula arasup ka tempat main dadu. Tinggal Anggara jeung baladna gancang digupayan ku si Bewok. Geus kitu kakara asup Anggara nangkep koja nu menod berat ku duit. Bawa ka hiji nu sejen heula bisi panasaran. Cek si Bewok. Prak main di mimitian nu eleh mimiti ting kalieung. Nu meunang pating cakakak ukur 10 kali narik geus saketul. Geus loba nu pating kolesed eleh eusi sakuna buras. Akhirna si Bewok ngareret ka Anggara geus surti. Tuluy marentah ka Mang Dampa sangkan maju, serog Mang Dampa ka hareup. Der ngamimitian main, Mang Dampa numpangan angka 5. Barang ditarik menang, duit ditarik bari marah main. Der deui eleh nepi ka beakna duit Mang Dampa. Ret ka Anggara pok nanya, kumaha jang? Cenah bari tetep ayem. Keke tenang Kang Bewok. Nukeran duit receh atuh, cek Anggara ka si Bewok. Tu langsung ka bandar. Menang nukeran mah asal ulah menta, cek si Bewok nuju ka bandar.
Harita kene anggara ngabijilkeun duit 2 lamar ditukerkeun duit ti bandar, nukerkeun duit ka bandar. Pada duit asli dipisahkeun bes kana tempat nu aman, tapi masih di jero koja nu eta. Nu ciciptaan dipake masang sakaligus 10.000. Nu sejen bolotot teu anu wani ngalawan, tapi bandar teu ngalider, barang ditarik Mang Dampa ele. Wah, cilaka jang ele deui jang, Mang Dampa ngalengis. Tenang, duit loba keneh ke urang nukeran deui. Ceuk anggara tuluy nukeran duit cara tadi. Nu asli asup kana anu kenca nu palsu dipake masang. Kitu jeung kitu we nepi ka jana riltik Mang Dampa masangna ele. Ari anggara terus-terusan minta ditukeran duit, dilalila mah duit nu aya di bandar dikukud ku anggara. Ditukeran ku duit ciciptaan teh, duit asli merekis dina koja manehna, menigeus berat sabab loba duit kencringna. Pamungkas Mang Dampa humandeuar bari nguliat cangkengna karasa ngajeletit sirah lieur pok ngomong ka bandar. Kuring mah taluk lah. Waktuna kaburu beak deh ongko. Para mitra sadaya. Taluk cenah para mitra Mang Dampa waktosna kabujeng seep. Mangatu para mitra dugi ka dieu bae heula dongeng anu judulna para wargi sadaya. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangatu para mitra sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.